Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anu balager, wilujeng pangdeui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Materina nyaeta ngeunaan novel Sunda. Naon atuh ari novel Sunda teh? Atawa nu maksad novel teh? Tangtu wae novel Sunda berarti novel anu didugikeunana dina basa Sunda. Upami novel nyaeta karya sastra wangun prosa nu mangrupa carita rekaan atawa fiksi. Jalan caritana panjang tur loba bagian-bagianana. Jadi loba episode-episodena henteu pondok saperti carpon. Salajengna naon atuh ciri-ciri novel teh? Yu urang tataan. Nu kahiji nyaeta diwangun ku basa lancaran, palaku anu ngalakonkeunana loba, sarta mangsa nu kacaturna lila. Nu kadua, sanajan kaasup carita fiksi, palaku, jalan carita, tempat jeung waktu kajadianana katarima ku akal. Persis siga kajadian anu sabenerna. Jadi henteu aya unsur pamohalan sapertos dina dongeng. Nu katilu nyaeta eusi novel aya oge nu didadasaran ku kajadian sabenerna. Tapi eta kajadian teh ku pangarang sok direka-reka deui. Salajengna ayeuna perkembangan novel. Sacara singget. Dina abad ke-14 di Itali ceuyah sarta populer ku rupa-rupa roman. Boh anu pinunjul, boh anu picisan. Lila-lila ngeser istilah jadi novela dina basa Jerman. Dina basa Sunda kungsi dibedakeun wangeunna ngeunaan istilah novel jeung roman. Padahal sanyana mah teu jauh beda. Ku kituna dina kamakaran kiwari leuwih hade ngagunakeun eta dua istilah teh dina harti atawa wangeunna anu sarua. Boh novel atawa roman. Papasingan novel. Nu kahiji nyaeta dumasar kana umurna atawa waktu gelarna. Contona ya istilah novel samemeh perang. Nu kadua dumasar kana eusina. Contona ya novel sajarah. Nu katilu dumasar kana ukuranana atau panjang caritana. Contona novelet. Nu kaopat dumasar kana kualitasna. Contona aya novel populer. Naon sih unsur carita novel? Nah di dieu aya 8 unsur carita novel. Nu kahiji tema. Nyaeta pokok pikiran anu ngawengku gemblengan eusi carita. Nu kadua palaku. Nyaeta tokoh anu dicaritakeun. Nu katilu paripolah palaku nyaeta pasipatan anu dipibanda ku masing-masing palaku. Nu kaopat latar atawa setting nyaeta tempat jeung waktu lumangsungna kajadian. Nu kalima galur atawa alur nyaeta runtuyan jalana carita. Genep amanat nyaeta maksud nu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. 7 puseur sawangan nyaeta puseur paniten atawa jihad sawangan. Biasa oge dina basa Inggris disebut istilahna point of view. Ngandung harti
kusaha dicaritakeunna eta karangan atawa titik mimiti carita. 8. Gaya basa nyaeta cara ngebrehkeun pikiran ngaliwatan basa anu khas nu nembongkeun pribadi pangarang. Di dieu aya sababaraha conto judul novel Sunda. Nu kahiji, Baruang Kanu Ngarora ieu mangrupa novel Sunda Munggaran atau novel Sunda nu mimiti. Nyaeta dikarang ku Deka Ardiwinata. Nu kadua, Si Blog Panjang dikarang ku Ki Umbara. Nu katilu, Ngawadalkeun Nyawa dikarang ku Muhammad Amri. Nu kaopat, Laleur Bodas dikarang ku Samsu. Kalima, Pipisahan dikarang ku Raf atawa Rahmatullah Ading Afandi. Nu kagenep, Manehna dikarang ku Syarif Amin. Nu katujuh, Numbuk Disue dikarang ku Muhammad Amri. Rupina sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugi aya mangfaatna kang urang sadaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.